Aing cicing di mah karasa. Ulin ka mana? Hayang meakeun duit. Cik ek ngalalak ka hareup sugana aya inspirasi jeung meakeun duit. Karasa. Ning cicing we di dieu. Kumaha barang teh numpuk ya di mah. Sedangkan teh barang teh ku bisa jadi duit. Da duit teh biasa menang anyuk lu. Jebetin kau nagih duit kain jeung bola. Aduh. Kumaha yang ke Jakarta kan aya si Covid kehalangan. Jadi urang teh bisa setor. Aduh. Kumaha ya? Ini mah hidarkeun sugada aya milikna keur pangabutuh. Aduh. Nah, ya. Din. Kemana? Ngalamun ani tanya aduh. Aya naon, Bos? Masih kene nyin bata. Oh, nanya. Kapan nanya tadi ge Din ka mana? Ngalamun eta puguhun anteng. Ngalamun. Oh, nanya. Masih kana bata. Ya masih kana bata mah. Arek usaha kanu sajian teu bisa. Begeus sia mah da pangabisana atuh. Sarua. Sarua kumaha? Banget kos kitu mah bisana ukur ngahina. Dasar tukang bata. Dasar si kolot petong. Kolor. Kolor anyar. Kan lumayan. Moal seueur di dieu. Seueur, waduh paling apa si seueur teh. Gaduh ge kanggo setor Bang Emo. Aduh, atuh kitu mah sarua jeung urang euy. Alah, ampun, mangga Bu. Mangga. Alhamdulillah. Kolor. Bos, beli kolor, Bos. Bos. Nah, Rus. Kolor. Maneh ngareureuh wase. Untung urang teu penyakit jantung, Rus. Udah. Karena batur keur ngalamun. Karunya teh. Iya, Bos. Abi teh kajual kolor. Kemudian mah, Bos. Asa kebenaran, Rus. Kebenaran kumaha, Bos? Iya, urang rek meakeun duit. Kalau bating duit teh beak-beak. Udah. Geus aya mah diborong ku urang kabeh ta kolor. Teu bisa kitu atuh, Bos. Kana kajemaletik atuh mun diborong kabeh urang atuh isuk mah bisa dagang. Lah, buat sekolah kaki dah sudah kali pedagang sudah meuli Dasar jelema teh hijau. Diborong teu dibikeun. Bata gara-gara gararing lah ya. Ayeuna teh kalau bangun bon butuheun sing apal ka dunungan ya. Dunungan teh keur bingung ayeuna teh. Keur PPKM ayeuna. Bata urang giru gararing. Tuh mesti luan anu lolos butuh maneh bata nabaseuh wae. Aduh kumaha ya teh usaha RWC anu garing lila baseuh ya lila garing maksud teh gitulah masak mah pugu deui nanyakeun acan parare meureun ngabangunna ge da keur RWC duit cenah sararea tapi loba mah meureun loba we kita ini baralak cukup loh ini bababan cicingnya ini bisa disilabu ya belum pangkas sendiri banyak orang yang baralak aduh nawaran ke Bos Edi kan nyeri hati ada pokok diborong kabeh buat isuk orang mah bisa dagang meureun eta naon urang digawenya aduh akhir kuning kebabakan sugan anu meuli ya sugan anu minatin hayangan ngan kolor nah kolor dia. Kamar serapi wae ieu. Kolor. Kolor beli kolor. Keheul urang oge ngieun ieu tuh nawarkeun kolor kumaha nya teh. Sarua teu payu kolorna oge. Akur urang keur hareeng. Akur kabeh hareeng itu. Usumna kieu. Heeh, tah kolor tah ieu ge ngieun tah. Kaingan heueuh ngeuring loba. Heeh, erek meuli we urang. Aduh, atuh dibalik deui. Ayo Masuk atuh si payu. Kayaknya.
kena anginnya. Oh, Kalau iya, murah, kalau murah. Kalau orang murah iya, kalau murah. Bos, lain teu butuh kolor teh. Duit. Tuh batana ge barasu wae. Basuh we. Heeh. Atuh teh di beureum atuh. Ih, baseuh. Tak ge baseuh. Ayeuna teh zaman PPKM, Bos. Naon PPKM tuh dia? Dapekeun pamajikan kami toha. Gitu. Tuh, daru sareng miluan. Mau ada mitahna ge eueuh. Nya. Arek kurang we atuh kumpul, Bos. Tah itu orang kamu. Terus batana ge teu daek garing. Lepas di garing teh di beureum. Da encan garing atuh. Kurang panas. Kurang panas. Coba atuh di open atuh. Jigana mah kudu dioper. Kudu open ya teh. Kudu satu kiros lah. Ieu mah teu boga duit lain teu butuh kalau teh. Cobaan we ka Bos Edi. Asuh. Kubet adi teh kelah nyeri hate. Nyeri hate. Heeh, ada Teh pokok. kumaha? Ada pokok di borong kabeh. Alus atuh. Di alus kemudian amun di borong kabeh mah isuk urang digawe kana naon? Kana ujual dan isuk teh. Bingung atuh teh. Kayak ada Muhammad yang kena sejen kendalanya. Masuk kawarkeun ka ditu kan Ya, ayo adanya. Ya. Besar kuhid. Naon kuhid teh nya? Ih, ning kadengeun euy. Kuhid teh naon? Kurang hidang. Jadi angkat urang hidang.